Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceng. Duh, parahnya yo. Ya kami tas biasa ikhtiarnya. Dah lah hari ikhtiar mah kudu ceng teu bisa henteu. Komo juga urang kieu mah ceng. Yer. Komo situasi aya namanya cengnya. Harapa meureun lah. Jujualan ke Parayu. Agar rantung di imah. Kudu kumaha sedangkan kahirupan mah eueuh eureun ceng. Tapi urang ketang da ulah ngeluh. Kan heueuh da ngeluh da ceng pusing atuh ku situasi aya nama ya si Covid teh erek tapi kairaha gitu kan nya. Kamari aya PSBB, lockdown, ayeuna geus PPKM ceng. Moal tamat-tamat. Mudah-mudahan malah sing enggal bareresnya ya Covid teh sarehatkeun jeung dilancarkeun milikna. Tapi da ceng urang ulah pesimis. Aduh aing euy kudu nikmati we hirup mah da Allah mah geus ngarijikian sagalana ceng. Ngan ieu teh da ripuh kieu ge cuaca panas mentrang jiga kieu mah. Kudu atuh ceng. Salagar-sagar mah tak ngagereuleuh kana gengrong mah hanteng naon ieu teh. Keur bingung. Cebrek sorangan we dan dibere duit eueuh barang hakan hayang tuluy komo nu geunah. Cik ceng kira-kira ka mana euy keur kieu? Hei, ceng. Panas siga nama berang-berang panas menterang kieu mah kudu nu seger-segernya. Hanya nu matak lah anjing ti koro teh. Tapi urang euy jo hayang anu segerna teh otentik gitu. Naon anu es jeruk khas gitu. Es jeruk. Es mangga. Kala ulah. Alpukat. Eta mah geus loba teuing. Ayeuna mah Jus cangkudu atuh ceng. Eta mah jadi obat naon sih jus? Eta teh panyakit teu boga duit tiga urang ceng. Ulah dibrukrakeun teh atuh ceng euy. Lieur ceng anjir. Orang-orang Tasik mah geus pada apal lah. Naon ceng nu geus apal teh? Jadi baheula teh pernah aya, jadi lain pernah aya lah. Jadi aya sirup anu terkenal lah di Tasik teh. Sirup anu terkenal. Aya. Kela sirup teh. Hampir rata-rata orang Tasik mah geus pada apal lah. Kela sirup teh sarupaning kan aya Campur. Oh, es campur Semacam gitu lah. Tapi lain beda deui. Tapi iya mah ya pokoknya beda-beda lah tinu lain teh lah. Oh gitu. Boleh. Apa tadi dia sirup bojong Bu Momo? Oh, atuh apal baheula mah eta teh. Apa. Nya geus lila nya. Mulai lila urang ge hampir anjir guys. Hampir selama 5 tahun lah urang kan pernah mandi. Ya, 5 tahun. Heuh nya geus cukup. Jadi asa kaingetan deui gitu. Urang cobaan deui rasana masih siga baheula teu gitu tah. Siga ngeunah teu. Boleh, hayu ceng atuh ceng. Geus lila soalna nya. Iya, sip. Ya parkir teh kumaha tuh da kencak atuh jalan teh nyieur teh. Parah geura ceng anjing. Badugeun atuh ceng. Anjay. Sirup bojong Ibu Momo teh ieu teh jo, ieu teh legend jo. Pasti meureunan. Nah, mimiti dagang teh di tahun 1872. Ceng. Nah, lahir tadi dinya. Oh, asana mah masih kene keur ngocai ceng. Geus dinya mah da kolot. 1872 tapi cenah pindah ke lokasi nu anyar ayeuna mah tahun 1881 ceng. 81 oh atuh. Tapi ngarintisna mah geus di tahun 1872. Berarti geus lila nya cuma pedah tempat unggulnya. Legend aja cik urang merekomended sih. Soalnya urang pernah babaturan urang di aya nu di Jakarta, aya nu di Sulawesi, dibawa ka dinya ngeunah deudeuyeun ngeunah. Emang urang ge pernah ya ceng baheula. Mau babaturan. Pernah baheula nya tapi geus lila, urang geus poho deui. Urang bahkan geus teu inget ceng eta es bojong euy. Nya. Kan di dinya halus ngingetan boleh hayu lah. Dan cobaan gaskeun. Tapi di dinya heuh nu ngajajanan biasa. Aing keur ripuh anjing apa sorangan barang teu parayu duruk pae anjing di imah. Lain mau KTP teh di dinya. Mawa eta gadekeun. Iya tega ka aing asli ya mah euy. Aduh, seger-seger raceng. Gaskeun. Mesterior gaskeun pokona mah. Tong poho di like, comment jeung subscribe.
Follow ke Instagram @nyeh_ceng. Nah, Ceng, ayeuna kami geus nepi di lokasina Es Sirop Bojong Bumomo, lokasina Jalan Ampera Barat nomor 207, Kota Tasikmalaya. Gigireun. Terus gigireun naonnya? Itu tuh Perum Karisma Gerbang Tukang ceng patokanana. Eta bener. Ya. Nah. Ayo tuh, turun. Ha, ceng. Dikarenakan ayeuna keur PPKM, jadi makan, minum, take away nya teu meunang dahar di tempat, aing boga inisiatif. Bakal gelas ti imah. Naon eta merek Jogja sponsor lain? Oh lain, ulah bahaya. Jadi orang bawa kelas, tek dahara bingung dari dia teu meunang ceng bisa karajia ku Satgas. Ayo ceng bang bungkus. Jangan dibatasi. Biar jagi-jagi we nyebutnya. Komunitas terang mah kayak nawe di misalkan Laras gitu nya. Jadi itu bisa dahar dia di take away udah dibungkus ku sabab urang mah IQ na tinggi jadi bakal belas sorangan. Jadi itu ceng geus heubeul ya kadari ya pokona mah warga Tasik geus anu pasti geus kapohokeun aya es campur duren, es campur tanpa duren, es alpukat, es jeruk, minuman ringan. Somai ge aya nih, somai ikan. Pelen ikan sapu gede. Gila ya urang dekat dia ceng. Jadi mau pakai duren mah harganya 20 ribuan seporsina, lamun tanpa duren mah 13.000. Murah atuh. Ya Bu ya receh. Tapi enggak recehangan. Geus lila ceng viralkeun, pokoknya viralkeun. Ya ibu es sirop bojong ibu momoh pokoknya mah. tidak buka cabang. Tidak buka cabang ya, di dia unggul ya di Tasik. Kita laras di tahun 72, Bu. Iya. Geus heubeul. Ya Pak. 7273 Bu. Sukses nama 73 mulai Merintis. merintis nama kita 72. Oh. Masih di itu di roda gitu. Oh masih di roda. Oh ceng, jadi si ibu teh merintis dari tahun 72 ceng. Tapi suksesnya di tahun 73. Jadi baheula mah si ibu teh make roda kene. Oh iya tinggal geus boga tempat. Tapi itu bukan cabangnya ingatnya. Kade di Tasik Kungkul. Es sirop bojong ibu momoh pokoknya. Jalan Ampera Barat. Jalan Ampera Barat nomor 207. Mantap. Ibu punten di artosna 40 nya. Turun. Tuh ceng, aing mau mengikuti protokol kesehatan, mau tidak mau jadi kudu take away dibawa daharna. Seger dulu ya. Aduh, ngan reueuh take away teh kieu. Karek dibungkus dah. Tengeunah. Duh, euy masih power barahe aing pinuh kieu. Ini geus uruy. Aduh. Sirap. Pinuh ceng euy. Lain panas ceng. Ceng kaduna ceng. Euy ngagolakeunana pinuh pisan, teu rugi. Ngeunah. Mantap. Aduh, dikait kieu. Alah, ceng alpukatna ceng. Tingali ceng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Sumpah ya alpukatna juara. Teu pahit. Nah, udah jangan. Ceng kaduna ceng. Lihat ceng,
Lihatlah tatap duren ini. Enak Alah. Beban masalah tegablek duit tepayu-payu barang ya. Ngeunah we. Ini loba euy bukurna cing tuh. Duh. Dulu. Mantap. Alah. Oh aya nangka, kalapa, ager hideung, terus alpukat. Naon deui nya itu kadu, loba lah pokona. Oh aya ketan hideung, Ceng. Nah, ketan eta. Ayang lonceng euy. Enak, Ceng. Ayo ngeunah deui anjing. Semoga pamajikan ngoranya. Kabitannya Ceng. Anjing. Anjing sumpah alpukatna ya mah amis Enotkeun, Ceng. Gawanya ngeunah ka si deui. Hang deui beak meuli deui nyung imah Nyaon Ceng, cobaan. Nah tuh Harga. harga mah murah cek urang mah tuh aya kado aya 20.000 mah. Lamun teu make kado mah 17.000 bieu teh. Murah pokoknya mah ngeunah. Beda rasana ya Ceng euy. Heeh. Ngan rasa baheula anger gitu teh rubah urang geus sadila tinggi saberapa tahun aja. Cobaan gacing ngeunah sia. Nah, sebenarnya nyobaannya. Ih, mantap. Ceng tah. Aduh. Ngali. Aduh, sirup-sirup anu beureum teu ceuy kacida anak ieu nya. Ieu lamun bulan puasa mata kagoda, Ceng euy. Tong ieu lain bulan puasa, Ceng. Kaduna, Ceng. Cobaannya ya, nya. Tah. Kaduna. Ini muruku sunung kieu, Ceng euy. Cobaannya ya. Kurang sekitar geus 5 tahunan lah, 5. Nya bener lah. Geus pernah nyobaan ieu, orang cobaan deui rasana masih kena ngerti. Rasana teh robah euy. Kaduna. Amis kareueut kacida. Pokona mah ieu es sirup, es campur bojong teh sirup teh mun ceuk bahasana teh berkarakter otentik. Jadi pokona beda jeung es campur anu sajen. Pokona mah ngan aya di kota Tasik es sirup bojong teu muka cabang. Jalan Ampera Barat nomor 207. Nah, pukat. Otentik. Nah kan Ceng, enak kan? Nanasna aya, Oh, ada nanas. nangkana aya. Jadi amis jeung seger teh, duh, ngahiji ya mukono. Beli di mana Ceng? Bungkus atuh. Keur di imah. Jeung di imah teh. Enak kacida. Mitoha bere mah. Bere tuh karunya Ceng. Ayo urang ada mitohana hiji dinya loba anjing. Bener-bener. Hihi. Murah atuh Ceng sakitu mah nya. Kasebutna murah kan? 20.000 mah. Murah atuh geus aya kaduan. Tuh. Tebot sajen. Tuh kaduna unggul sabaraha nya. Kaduna unggul mun ngala. Can katinggang. Asli euy. Sono kana rasana kitu nya. Sononya. Selila Ceng atuh nya. Segerna bedanya. Tegiung. Teu giung tapi
Kumahnya karakter nantinya aduh Juara pokoknya. pelem tak Tapi ting seru lo ceng dina tenggorokan Eh. eta. ting sereule Leur we nya. bisa ngomong deh orang mana Nah, ceng. Si cai patina apa naonna ieu teh ceng euy? santan Oh, santan. Gurihna nyir. Asli beda. Teuing nya jeunan asli apa anu meuli produk seta saset gitu nya. Nah, pokoknya asli atuh asli berarti nya mau mungkin ya. kera nu asli mah nu aya badakna ceng Anjir. masalah Aing mah cai nu unggul ge ngeunah ieu mah jangan adventure teh ceng. namanya Dibungkus ya jangan di gunung rasana semanis ciuman pertama tuh Ning. Lain cuman deui ceng. Asa kimpuy pertama ceng ulam gelesau Kita aduy. aduh ya Pengker, pelem pokoknya. Ngeunah we pokoknya mah urang. mau yang udut banyak yang udut pasti Yang udah asup ngeunah tuh ceng. oke Kan riweuh rek ududna na mobil mah pas riweuh. Coba. nah ceng jadi kesimpulanna es sirup bojong ibu momoh ieu teh cek kami mah recommended pisan tina rasa moal ngecewakeun harga relatif murah tempat oge ngareunah lah jeung mawa jeung keluarga segala macam pokona mah ari warga kota Tasik mah geus teu aneh deui lah tapi ieu bisi aya balad nyenyo anu keur nyimpang anu keur ulin ka kota Tasik kudu cobaan pisan ieu mah es sirup bojong bu momoh moal gagal ieu mah rekomendasi mah moal gagal asli Nyerakeun nya. teu ngabobodoh ieu mah asli Cing eta kaduna ceng euy. hmm Coba kadu pilihannya. karena ge Teu ieu geuning aya nu hipu kaala kabeh eta mah ceng. asli moal gagal ieu mah sok cobaan namun bohong keureut ceuli si Tarjo Ning ge ka aing wae perkeuretan mah euy. ya pokoknya mah top cobaan namun keur ka kota Tasik Tah ceng. Sakitu heula videona nya ceng nya tentang es sirup bojong ibu momoh. Tong hilap bisi aya tentang kuliner-kuliner anu kubaraya nyaho anu can kunyah nyaho kadatangan bisa dikomentar di kolom komentar ya. Cantumkan alamat dan lain-lainnya lah pokoknya supaya orang bisa kedatangan ke itu. Oke ceng. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat siang. Dadah.